Kanjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid bade netepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir baturna harulin rakyat rame senang bunga berarulin manenanya lindung semu sedih bingung kanggo gawe tambal butut ngalam layung Kapendaku Rasulullah rasi bujang ditaros kunaon nangis wae ujang paniya teh dinten bunga dinten senang gening ujang nangis kawas seker bingung jawab nate aduh Gusti apa pisan dia dinten bunga dinten senang pisan senang suate kajalma nu kadurama keka abdi mangaraos tesugema ku ayana Idul Fitri manareng ingat kana diri hirup tenyorangan kia rasana nu ditilar kurama hirup samsara beda sareng sasaha teras kurasuh di pangku dirau aduh ujang sok mahudang macan turunnya iraha jeung di mana ramadilar jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dikring dina ku Kanjeng Rasulullah duka teuing anu manahan tawau abdi ngagang sing hoyong meser anggoan kanggo seneng bunga sareng lereng jangan dari ibu kaha bagi karekan undung atas tilu dinten iya abdi pundung aduh kasepnya teuing ujang apa iya rama Gusti rama ujang ayo urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentol sajuh Kanjeng Rasul balik nangis hei Aisyah iya putra urang anu nuju susah nyai taramana teh parantos tilar dina waktos buku getna perang Badar lau Aisyah teh bae putra ibu tos dimana urang sirang gantos baju Fatimah iya angker rai anjeun hei ali gerah ratu dulur anjeun mana cucu dede Hasan sareng Husein iya mamam anjeun gerah aja kulit Fatimah Ali Hasan Husein mi dede ngangkeun dulur rai terang
hati hubungan dugi kaget lengit rasa kaya timan nganggen ibu rama Rasul anu heman Saur Hasan Husein Mang orang ulin sarang batur orang amang ulin milin terasa mengsuka bunga ulin gatri Rasul teras ngalakonan idil fitri tak sakit riwayatna Nabi orang ngajamin kana yakin contoh orang bikin contoh orang kehirut di dunia hiro awal ucapan yang anu mulia mudah-mudahan orang husnul khotimah mau tetap iman Islam pasti kena susuganan hidup agam manfaatna kanu majanu betul jabatna sarang orang diangkat pisan umat kanjeng umat anu pamulyana sarang orang ngarep syafaatna anu dingarana syafaatunna amin 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 ya rabbal alamin ditutup